Karitan seorang manusia andui tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumah ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancower, para mancomania, salam dunya di mana baik ayana. Waluya dongeng Sunda, waluya kisuna, wilujeng wengi, wilujeng batepang dangudenya sareng aki, mancen tugas di galura mancomania YouTube. Midangkeun dongeng-dongeng Sunda pangjajab lesonnya. Mugi wae dongeng aki tiasa katampi kalian kabingahan oge tiasa janten panglipur kalbu pangobrah kana manah pangrepeh kana hate. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep dipeparian kesehatan lahirna sinareng batina. Lancar segala rupi urusanana oge lancar rezekinanya satetebih tina mara bahaya, amin ya robbal alamin. Urang gerieu deui pamirsa naraskeun hanca nu katuna lalakon Nog Wadal anu wengi ieu nincak kana episode nepi bagian ka-salawe nya ka-25. Kumaha terasa lalakon orang Bandungan sasarangan sakedap deui satacan aki medar dongeng mangga ulah saasanya di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Par samakna sor bajigur sareng sepan cauna mangga kaparayun sadayana prong Lamun kitu kudu diintip ka saungna jang. Tapi nah moal matak jadi mamala perte kuring mah ieu teh paur. Sieun kawas mangkemed. Ya kaituna atulah sosoranganan jang tapi urang kabehan we bebarengan. Urang api-api we bari ngaronda ngaroris lembur. Ayeuna perte. Oke jang atuh sakedeung deui. Urang meakeun lagi kopi tajeng bubuy sampo. Nu ngaronda uplek ngobrol. Bari ngadalaharan bubuy sampo. Wanci mah terus nyerelek hawa beuki karasa tiris. PRT ngilikan kana arlojina. Geus setengah peuting jang sakedeung deui yeuh. Kurang 5 menit. Kurang 2 menit ketang. Takol we kohkol kayaknya 12 kali mah. Jang sumanguniang huda sarungna anu bieu diharudungkeun teh dibelitkeun kana cangkengna. Gap kana panakol kohkol tuluy nakol kohkol 12 kali. Mere tanggara ka warga lembur lamun harita geus nincak ka wanci tengah peuting. Urang nguriling ayeuna perte. Naon ya ayo urang nguriling ngaroris lembur. Dik ayo dik, Mang Hakim bawa tah kohkol leutikna.
Cek Pak RT berigap karena baterai panjang bedog mangis di soren di tadi ge. Karek kita turun tina gardu ronda ngadadak kadenge suara anjing babaung mani melawung di kejauhan. Angin kadenge ngegelebug nyeor mani tarik. Ronda anu opatan jadi tingraringe. Sidik mah langsung memuntang ke Mang Akim. Cek Mang Akim. Uing masieun matur Mang aduh. Cenah cek Aki uing lamun anjing mah baung. Kawas kitu teh. Tandana cenah aya jurig atawa siluman anu datang. Orangan maneh madik cantang tu dere manggeus. Ulah ngabebedoa carana Amang atuh ieu duh morosot. Sidik gancang lepaskeun ceklanana kana calana Mang Akim. Tapi pindah leungeunna teh jadi nyeklan kana sarung Mang Akim anu dibelitkeun kana beuheung. Mani mah kada menyang sarung kaceknya Amang na yo. Kumaha Pak RT? Suara anjing datangna ti belah wetan ning. Sigana ti arah kebona Juragan Kosim. Ayo urang pariksa ka ditu si aya nanaon. Mang Akim. Takolan kokolnya tapi kade mun geus tepi ka sisi lembur belah wetan mah ulah ditakol deui. Pak RT ngahulungkeun baterena lampu senter ngabaranyai caang. Pak RT leumpang pangheulana dituturkeun ku nu tiluan. Trak trok trak trok trak trok trak trok sorokoh kol ditakolan ku Mang Akim. Sedengkeun soda anjing masih kadenge babaung patembalan malah ti arah sisi lembur belah wetan. Kocapkeun di saungna Mang Kosim. Harita Mang Kosim keur papuket di luhur ranjang jeung Dewi Makarawati. Dewi Makarawati anu keur aya di luhureun Mang Kosim teh ngadadak ngeureunkeun gerakanana. Manehna ngaliuk neuteub ka arah pantos saung. Aya naon Kanjeng Dewi? Tanya Mang Kosim. Tara disasari. Dewi Makarawati kawas kitu. Loba jalma anu datang ka dieu. Ulun Dewi Makarawati. Dewi Makarawati tuluy turun tina ranjang manehna nangtung bari netep ka arah panto. Mang Kosim atuh gancang ngadeukeutan kana jendela saung. Manehna ngintip ka arah luar. Di jalan satapak nunuju ke arah kebon nu aya saungan katempo ku Mang Kosim. Aya cahaya senter di surat sorot kaditu ka dieu. Sarta aya kelemengan bayangan opat jalma anu keur laleumpang. Aya opat urang jalmi. Kanjeng Dewi. Sigana maronda. Tapi nah datang ka belah dieu nya. Kumaha tuh? Bahaya urang bisa katohian kumaranehna. Ceuk Mang Kosim bari malik ka Dewi Makarawati. Sigana maranehna curiga ka anjeun Kosim. Ieu teh dilantarankeun si Bajul ireng mikeun warugana si Kemet bari teu bebeja heula ka kaula. Daek bae si Bajul teh disogok ku me kenit sajodo. Ayeuna manehna dihukum ku kaula. Kulantaran kejadian eta. Pastina warga lembur oge jadi curiga serta leuwih ningkatkeun kawaspadaanana. Waduh, kumaha tuh Kanjeng Dewi? Manehna geus deukeut tuh. Sarta rek ka dieu. Tenang Sim. Manehna moal bakal bisa ningali ka urang. Dewi Makarawati harita ngadadak niup ka arah panto.
Mang Kosim gancang mundur ngajauhan panto. Sedangkan di luar opat urang ronda geus tepi ka hareupeun saung. Gening hejang cek Pak RT nyari tanah lalaunan kejang Suma. Urang babarengan intip we Pak. Urang taong ka jero saungna. Balon jang Suma satengah ngaharewos. Ya hayu, Mang Hakim. Mang Hakim mah jeung sidik jaga di dieu nya, kuring jeung jang Suma rek mariksa saung. Cek Pak RT ka sidik jeung Mang Hakim. Nuduhan unggek tanda ngarti. Kalacat Pak RT jeung jang Suma teh ngalacat unggah ka saung. Bari ngalengkahna oge lalaunan pisan. Harita mah anjing teh geus teu kadenge babaung, angin oge geus leler. Disaprak Pak RT jeung para ronda asup kana kebona Mang Kosim nya harita ge anjing anu babaung teh ngadadak eureun. Pak RT jeung jang Suma ngintip dina jandela, tapi di jero teh kosong. Teu katempo aya jalma saurang ge. Nu katempo ukur aya sasajen dina nyiru. Kowe sasaha jang di jerona gitu. Cek ujang dina juragan Kosim deh ngendong di saung. Mana gening eueuh? Cek Pak RT ka jang Suma. Bener Pak RT, kuring teu ngabohong, juragan Kosim teh init ka dieu pikeun ngendong. Tuh buktina tuh sasajena oge aya gening. Walon jang Suma. Nya, sasajena mah aya jang tapi jalmana nu eueuh. Teuing ka mananya sigana mah nyeri beuteung meureun. Atawa asup angin jadi juragan Kosim teh mulang deui teu tulus ngendong di saungna. Bisa jadi gitu. Hayu urang tuluykeun we ngarondana. Urang mapai ka sisi lembur belah kulon. Pak RT jeung jang Suma tarurun di saung tuluy nyampeurkeun ka sidik jeung Mang Hakim. Dik, Mang Hakim. Urang mapai ke belah kulon yuk cek Pak RT. Siap Pak RT siap. Ayo uing ngilu. Walon Mang Hakim jeung sidik. Karak ge nu opatan ngalengkah ngadadak kadenge sorak koreak disadat tarik di luhur saungna Mang Kosim. Mani ngelak. Nu opatan atuh ngagebeg keur kitu cungungung anjing kadenge babaung deui mani melawung ti arah sisi walungan. Seor kelebug angin nyeor mani tarik. Katambahan di kusora cai anu ngadadak seah. Atuh kayaan di eta tempat ngadadak jadi geuman. Nu opatan atuh bulu pundukna mani jadi ngawid-wid berat beriting puringkak sakujur awak. Waduh, tanda-tanda kawas bakal dadang siluman dia mah Pak RT, cing Mang Hakim. Nyaduh buaya hideung teh keluar di walungan tuh manisea sora caina ge. Sieun manehna ngahaja we neangan mangsa tawa ngambe bau manusia di dieu. Tembal jang Suma. His, ulah ka mana mendi nyararita teh. Nam gancang urang tinggalkeun ieu tempat. Pak RT gancang leumpang. Kegancangan bari nyorotkeun senterna. Jang Suma jeung Mang Hakim nuturkeun di satu kangeunana sedengkeun sidik anu pandeuri nyekelan kana sarungna Mang Hakim anu dikongkoyangkeun bari bujurna kokompodan bakat ku sieun. Sainditna opat ronda Dewi Makrawati nyarita ka Mang Kosim. Urang tuluykeun deui hanca urang
gancang ngagoleh di ranjang sim. Mang Kosim teu wani baha, sanajan hatena mah teu puguh rasa. Sabab ieu aya opat ronda anu datang mariksa saung. Heuleut sababaraha kedapan sareng sena ngadu jajaten. Kawas biasana Dewi Makrawati teh mikeun endog hasil hubunganana jeung Mang Kosim pikeun dijadikeun alat neangan wadal. Sanggeusna Dewi Makrawati ngaleungit mulang ka alamna, Mang Kosim ngahulang bari nyeklan endog. Jang Suma nyata ngahianat kaing. Cicing-cicing rupana manehna nalingakeun kaing. Tapi ka Pak RT jeung anu sajana apal. Lamun aing penting ieu aya di saung. Keun sia. Endog ieu bakal diteuneun ku aing di hareupeun imahna, sangkan balik ngaronda manehna manggihan ieu endog sarta langsung jadi wadal. Geuntes Mang Kosim dina hatena. Mang Kosim harita gagancangan keluar ti saung tuluy leumpang nuju ka lembur. Bieu teh Pak RT kadenge ngajak ngaroris sisi lembur belah kulon. Aing aman pikeun neundeun ieu endog di hareupeun imahna Jang Suma. Mang Kosim ngagedig leumpang gagancangan muru ka imahna Jang Suma. Satepina di hareupeun imah Jang Suma anu pahareup-hareup jeung imah jenatna Mang Ukri. Mang Kosim culang cileung heula nitenan kaayaan. Sanggeus dirasa aman, sepi sarta yakin we sasaha. Endog teh lalaunan disimpen ku Mang Kosim dina hareupeun panto imahna Jang Suma. Sanggeusna neureun endog, Mang Kosim gura-giru ninggalkeun imahna Jang Suma pikeun balik ka imahna. Kocapkeun rombongan ronda. Sanggeusna ngaroris lembur belah kulon, Pak RT teh mutuskeun pikeun ngabubarkeun ronda sabab sidik anu borangan. Ngadadak muriang. Salian ti eta wanci oge geus nincak ka janari. Urang bubar we heula, Mang Hakim wayahna andeurkeun sidik tah, bisi kumaha ambil jalan. Jang, urang panggil deui isukannya, urang ngobrol di imah kuring. Cek Pak RT ka Mang Hakim jeung Jang Suma. Anu duaan teh ungeuk, tandane ngarti. Tidinya mah kabeh papisah, Pak RT nuju ka imahna kitu oge Jang Suma. Sedangkan Mang Hakim mah nganterkeun heula sidik. Jang Suma harita leumpang gagancangan bakat ku hayang tereh tepi ka imahna. Sawaktu tepi ka pakarangan imah Jang Suma teh ngagebeg molotot panona neuteup ka hanapeun panto imahna. Astagfirullahaladzim. Aya endog soang. Waduh. Bawa endog wadal teh ieu teh. Bahaya yeuh lamun ku aing dicokot. Cek bah gawok cenah lamun manggihan endog kawas kitu ulah dicokot. Leuwih hade. Duh, kumanya. Leuwih hade ge aing nyusulan heula Pak RT we ah. Jang Suma bari bulu punukna ting puringkak gancang ngaberetak lumpat balik deui nuju ka imahna Pak RT. Sawaktu Jang Suma indit pikeun nyusulan Pak RT. Aya anjing kampung anu datang ka hareupeun imahna Jang Suma. Anjing teh ungas ingus ngambean endog anu ngagoler di hareupeun panto. Endog disurung-surung ku suku anjing. Atuh endog teh ngagulitik kadeukeutan ka sisi jalan sabab taneuh di pakarangan Jang Suma rada miring saeutik. Anjing terus nyurang-nyurung endog, tayohna bae si anjing teh keur lapar. Gulutuk pre, endog teh peupeus sanggeusna ngagulutuk sarta nabrak kana batu di sisi jalan. Anjing kampung anu awakna begung teh gancang ngaletakan si endog anu peupeus.
Nog wadal teh beak dihakan ku anjing kampung. Ada geus warga anjing teh ngaleos lempang deui. Tapi ngadadak aya hiji jirim jangkung bada genurupana kawas buhaya. Awakna sisitan hejo. Bangusna panjang, huntuna ranggeteng sareukeut panonna koneng meniherang. Persis bae jeung buhaya mah kawas kitu, potongan nangan bae bisa nangtung kawas jalma. Buntutna panjang ngagebay ka tukang beri sisitna galelede. Eta makhluk teh megatan jajalaneun si anjing kampung. Gep, beuheung anjing teh langsung ditewak ku eta makhluk. Gaik, anjing gagaikan. Teu lapes eta jirim pikasieun teh ngiles ngaleungit bari jeung mawa anjing. Heuleut sababaraha waktu ti eta kajadian, datang Jang Suma anu dibaturan ku Pak RT jeung Mang Hakim. Mang Hakim kabeneran panggih di tengah jalan. Sawaktu mulang ka imahna sanggeusna nganterkeun sidik. Langsung diajak ku Jang Suma kadinya. Mana ndogna Jang geuningan eueuh, ceuk Pak RT satepina di hareupeun imahna Jang Suma. Aduh sumpah daek disamber meri Pak RT deuh. Bieu mah di dieu pisan tah. Nog teh jelas pisan nog teh gede kawas nog soang. Ngan bae aya birintik semu hejo di tengah-tengahna walon Jang Suma bari nunjuk ka hanapeun panto imahna. Nya tapi da geuningan eueuh Jang. Aduh ka mana nya ngaleungit kitu nya. Bangke anjing ge Pak RT. Mang Hakim anu nangtung rada tukang ngagero bari curugna nunjuk ka sisi jalan. Pak RT jeung Jang Suma gancang muru ka tempat anu ditunjuk ku Mang Hakim. Bener bae di dinya teh aya anjing kampung ngagoler teu usik malik kawasna bae geus paeh. Cangkangan dog geuningan Jang yeuh belah dieu yeuh deket batu. Ceuk Pak RT sanggeusna ngilikan bangke anjing. Tah, ieu sigana mah nogna teh Pak RT kieu pisan da, bener ieu tah nogna. Ngan bae geus peupeus ning. Wah, sigana dihakan ku anjing, Pak yeuh. Tuluy anjingna meureun paeh jadi wadal. Jang Suma hari weus-weus. Bisa jadi kitu Jang. Untung eta ndog teh dikukumaha ku Ujang. Kuring teh kaburu inget kana carita anak Abah Gawok harita teh ayeun lamun manggih ndog cenah ulah dikukumaha. Jadi kuring teh langsung bae lumpat ka Pak RT. Aduh kumaha tuh ayeuna Pak RT dilampaheun urang yeuh. Ayeuna mah ya Jang Suma Mang Hakim ulah geruh heula nya kanu sejen ka tetangga gitu atawa ka saha we lah. Samemeng ke jalmana kadewak. Lamun urang geruh ka ribut ti heula. Geunjleung we kitu. Kena bangsana beuki lingas. Ayeuna mah cokot teh pacul Jang, urang nguburkeun heula anjing lah. Jang Suma gancang ngaleos di baturan ku Mang Hakim da teu wanieun ngaleos sorangan ka tukang imahna. Teu lila balik deui bari geus mawa pacul jeung linggis. Anjing dibawa ka sisi lembur tuluy dikubur di deukeut kebona Jang Suma. Sanggeus nguburkeun anjing mah Pak RT jeung Mang Hakim teh rek mulang ngan bae dihulag dicaram mulang ku Jang Suma. Jang Suma keukeuh hayang dibaturan heula ku Pak RT jeung Mang Hakim sabab manehna ngarasa keueung. Atuh anu duaan teh teu wani nolak da karunya ka Jang Suma.
Akhir nama maturan yang suma di mana bari ngaropi tepi kangongna kadenge adan subuh ti arah tajub. Dina gayan kitu torojol ti jalan datang seorang awewe tengah tuh samping jangkung make kabaya beureum bari ngelek boboko sarta nyuhun nyeru dina sirahna. Eleh ieu geuning mani wayah kieu gasik geus kararopi. Atuh di baturan ieu Pak RT jang Suma sarta Mang Hakim ieu. Ku ieu ku bala-bala bari jeung tah haneut keneh aya risol bala-bala kukurau goreng cau tuh. Aya leupeut aya lemper tah. Geura raoseun ieu. Goreng gehu tah. Cengekna oge tah aya geura. Umuluk ya mah etang-etang umuluknya. Ya pemirsa bilih anu bade jajan sok mangga. Pohara pemirsa. Kuno rojolna Bisarwiti anu ngider icalan gorengan jeung leupeut. Urang cekapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu. Carios Ndaug Wadal bagian kasalawe cag urang teundeun heula dian euleum sieum geusan sampeureun urang tunda dian juang siang geusan alaeun. Urang samper deui engke di bagian anu salajengna pamirsa. Mugi-mugi urangna sadayana sarehat jarak jag teras nya paranjang yuswa amin. Satecan Aki Amit Pungkur adu biasa bade ngabsen heula nya para mancower anu satia mairan dina pedaran Aki. Nu palae kintun-kintun salam mangga tiasa diserat dina pairan atau napi komenannya. Aya Kang Dang Sabur ti Pontianak Kalimantan Barat saurna. Teh Nuraini Silvina Dewi amin atur nuhun pidoana ti Denpasar Bali para mancomania Denpasarnya. Teh Linda Imut oge nya ti Bandungna Kang Ade Sukarna sami ti Bandung. Amin atur nuhun pidoana Kang Andri ieu Bandar Senal ti Palihan Bogor bilih aya peryogi kelom geulis atanapi sendal manis tiasa pesen Kakang Andri nya. Teh Anita Pare anu masih calik dina jojodog biruna atur nuhun Teh Intan Ramadhani oge nya ti Garutna. Teh Tami Maliha mancomania Ciamisna. Jawara kopi Sakti Kang Setia Budi. Aduh. Pangling ieu fotona ieu mah. Oh, aya Jawara jojodog biru. Atur nuhun Teh Etin Sophia ti Kuningan atur nuhun Kang Tajudin Pijit oge nya. Atur nuhun ti Sumedangna. Kang Agus Faturrahman oge ti Cikande nya saurna mugi sehat satrasna akina atur nuhun amin doa anu sami Kang Agus oge sadayana pamirsa anu kintun doanya oge mugi sadayana sehat. Satrasna aya Kang Hen ti Palihan MS 13 Cibiru teh. Kang Asep Suherman di Bekasi atur nuhun hadirna nyarengan akhir teras amin atur nuhun pidoana manah oge nya di Palihan Sumedang. Kang Ucu Tosin ti Pangalengan Kang Amin Aminuddin ti Garutna Bahrul Menye Kang Bahrul ti Karawang Dea Mancutras Bagus Setiawan. Burayot mah pesanan Abah kanggo Pak RT pasihkeun cuhcur we saurna saur Bagusnya ka Bisarwiti. Aya teh Dai Siti di Tasik hadir Kang Rikman Firmansyah ti Kalimantan Timur oge nya atur nuhun Teh Nina Marlina. Kang Agus Sopian di Ciwideyna oge Natasha Mutiara Bapak Tasha Mutiara ti Ciledug Tengah ti Ciledug Cirebon nya. Teh Suliani oge di Cianjurna Kang saha ieu nya Benya Kob Habiba Madinah Manco. Oh teteh pangintennya ieu mah. Teh Yulinda Belia ti Tasikmalaya Kang Dede Sulaiman oge atur nuhun wilujeng tugas ki mugi teras diparenan sehat walafiat amin. Kang Wawan Setiawan ti Palihan Uni Emirat Arab oge atur nuhun pidoana amin. Dua anu sami kangge Kang Wawan sakulawargi.
Ayawandi Praginda ti Cianjur hatur nuhun oge. Sadayana para mancomanian tos hadir hatur nuhun. Panginten sakitu ulah nu kapiatur akina amit pungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.